Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo sadayana pamiarsa, dina danget ieu video inspirasi nyandak tema kereta api jalur Cipata Cianjur Sukabumi. Sababaraha tahun kapengker, alhamdulillah kereta api Siliwangi beroperasi deui kanggo warga masyarakat Cipata Cianjur Sukabumi. Kereta ieu ngalangkungan sababaraha stasiun diantawisna Cipatat, Cipeuyeum, Ciranjang, Cianjur, Cibeber, Lampegan, Gandasoli, dugi ka Sukabumi. Anu nganggo biaya anu relatif mirah pisan nyaeta mung Rp3.000 kanggo Cipata Sukabumi, Rp2.000 kanggo Ciranjang dugi ka Cianjur. Di tiap stasiun oge parantos disayopikeun pamariosan suhu tubuh oge data vaksin. Hadirna kereta api Siliwangi ieu janten fasilitas anu ngabantos pisan. Biaya murah, gancang, oge terjadwal. Dina ieu waktos simkuring sabaraha kanca mios di stasiun Ciranjang menuju stasiun Cianjur tabuh 8:17 menit. Fasilitas kereta api Siliwangi kasebat parantos raoseun. Stasiunna anu tertata, gerbongna rapi oge bersih. Salami dina perjalanan, penumpang disayogikeun pemandangan anu kacida endahna. Hamparan sawah, gunung, oge wahangan cisokan anu memanjakan mata. Simkuring sapara kanca dugi ka stasiun Cianjur tabuh 8:43 menit. Mung salami 26 menit waktos anu kaeta singkat. Saparantos dugi ka stasiun Cianjur, palawargi tiasa ngabujeng ka wisata kuliner Sinar kanggo wisata kuliner. Di stasiun Cianjur oge caket ka alun-alun Cianjur anu janten salah sawios ikonna orang Cianjur. Saparantosna lalampahan, palawargi sadayana tiasa netepan di Masjid Agung Cianjur. Hatur nuhun ka palawargi sadayana anu parantos nyakseni kana ieu video inspiratif karya SMK Mitra Pasundan dina ajang lomba video inspiratif bertajuk Carita Cianjur bersama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Cianjur.